Bada Isa daman kaluar ti imahna ninggalkeun pamajikanana nu keur ngawurkan ngaji barudak tatanggana. Celak kana sepeda nu kakara katarima tadi beurang geuleung nguru pos penjagaan di pintu hareup. Didinya geus kasampak anggota Satpam Sejena Ukri jeung Jumadi nu jaga ti sore keneh purah mukakeun jeung nutupkeun palang pintu besi. Red damaneken absen dina blangko daftar hadir. Geus kitu mah leos deui kana sapeda ngadon ngurilingan komplek anu sakitu leugana. Teu lila di pos lantaran purah ngontrol perumahan di jero komplek bisi aya nu ngadon pulang paling atawa ngabongkar imah. Di wetan daman muru ka kulon terus ngidul ngaler ngetan deui ngulon deui kitu jeung kitu wae. Najan kudu ngaboseh daman teu ngarasa capek da puguh kakara ninca komplek anu sakitu hegarna. Manona terus ngulincer ka saban buruan imah nu resik. 3 tahun ka tukang mah basa manehna can abur-aburan di dieu teh balong jeung rawa wungkul anu pinuh ku kangkung jeung eceng gondok. Keur jaman aya keneh indungna tempat ieu teh jadi estu jadi tempat pangupa jiwa sok sanajan lain balong bogana tapi kangkungna mah sok dipureukeun kudu boga balong. Di dieu pisan indung daman ngalaan kangkung sarta dijual ka pasar babatan atawa ka pasar anyar. Aya kalana mun keur teu boga pisan beas indungna sok turun tengah peuting bari mamawa lilin ameh jam 3 subuh teh geus kadagangkeun ka pasar. Jam 6 isuk-isuk geus bisa meuli beas keur sapoeeun harita. Daman ngulon deui ngabosehna rada tarik panonna eueuh kabosen nyidik-nyidik ka unggal imah nu alagreng. Teu nyangka ukur 3 tahun ieu tempat geus salin rupa ceuk pikirna. Helok. Beuki peuting angin beuki karasa tiris waktu rek liwat ka hareupeun kantor proyek. Daman gendoran sepedahna manehna mireungeuh 2 jalma lalaki jeung awewe asup ka buruan kantor proyek. Daman curiga ngabosehna beuki tarik beuki deukeut beuki atra nu lalaki daman apal pisan RT nu awewena mah sama sekali teu wawuh. Pak RT daman nyalukan RT curinghak. Geus sidik mah nu ngagarwan teh daman RT tenang deui. Longok, si Ukri jeung Jumadi tong hees wae kitu, ike teh, ceuk RT. Daman ngageuleuyeng deui kakulonkeun tapi teu kebat lebah pengkolan sepedana direm. Terus nyidik-nyidik ka RT nu keur mencet bel. Di jero kantor aya nu bijil atra katenyeun ku daman lalaki budayut pipi kebi. Cacarita jeung RT sakedeung sup deui ka jero dituturkeun ku awewe. Pantom beundeut RT leos balik ngagidig bari ngeupeul amplop sup kana pesah ka mejana. Daman gogodeg geuleuyeng deui ngaboseh sepedahna muru ka pos penjagaan. Di pos Ukri jeung Jumadi keur ngaguheur kerek daman nyetanareunkeun sepeda. Sup ka jero ret kana beker jam 2 saparapat paingan hawa mani nyecep. Pangangguran manehna ge gegelehean gigireun nu duaan. Sakali deui neges-neges awewe nu cikeneh jeung RT sidik teu wawuh. Awewe panggilan kelas hotel bintang ceuk pikirna. Pedah nepodang dananna rapih jauh tina menor pangawak ngeusi energik di calana panjang nu ngepas nyitak bujur saeutik keur nambah daya rangsang ka lalaki. Kaluhurna di kameja leungeun panjang beuheung dibelit ku sal make kacamata hideung paling saeutik 1,5 juta. Model kitu mah pikir daman ngacacang, daman mesem. Terus istighfar kakara inget kana beas keur poe isuk di imah teu sacanggeum-canggeum acan. Panonna beuki ceuleuyeul rapet benta rapet deui rapet terus rapet keur kerek tibra pisan. Kira jam 4 subuh sedan Volvo ngageuleuyeng asup ka komplek ngan teu kebat sabab palang pintu besi malang. Tidid klakson disada sakali, 2 kali, 3 kali klakson disada. Di pos jaga can aya nu nyaring keneh. Tidid tidid klakson disada panjang pisan nu tiluan tibra keneh. Nu dina mobil kaluar gura-giru bari nahan amarah asup ka pos jaga budak ngorabuk cotong irung rebeh. Di gelang leunna make gelang bahar bong beuheungna dikongkorong emas di kacamata jekuk ngajong panto pos jaga blag panto muka breh nu tiluan keur ngaguheur. Digaji teh ngadon malolor ceuk si budak ngora.
cekuk deui sukuna katuhna jong meja bro termos jeung gelas nu eusina kari gegedoh kopi ragra kahandap gelas pepes sarta belingna mansaura. Udang siap bisi ditembak cenah ku siwal ngaluarkeun pistol sarta dibekaskeun liwat jendela kaluhur nu tiluan kakarat curing hak terus di buburanjat hudang. Aya naon ukri dag deg lulungu keneh. Regees mah di imah kehe pistol ditodongkeun ka nu tiluan dasman gigisik asa teu percaya. Jumadi gancang keluar mukakeun palang pintu besi ukri masih kene soak tungkul teu wasan nempot songo pistol asa geus sador-dorkeun. Ngandaman anu rada tenang teh matana seukeut mencrong kanu keur nodongkeun pistol. Nafsuna geus hayang sagep-gepeun miteskeun leungeun nu siga leungeun korsi. Nampa warugana mah ku sageprakan ge moal teu langsung ngajejer. Ngongadan subuh daman guragiru balik. Nu duaan mah ditinggalkeun lantaran paratna nepi ka jam 7 isuk-isuk. Di jalan geus haneuteun ku pangeusi komplek nu ngadon gerak badan, lari gerak jalan jeung sasapatu rodaan. Daman milihan jalan nu rada sepi jeung teu boleh nyisi paur ngadupak barudak anu ting saleber sasapatu rodaan atawa nu keur tetepakan. Beres salat subuh, daman nangkarak dina samak salambar di kamarna gigireun budakna. Pamajikanna mah geus hudang keur dakar-dakar di dapur naheurkeun cai. Anu tadina panon sepel teh ngadadak cenghar deui ari ngahaja-haja disarekeun mah katurug-turug tiris sabab hawa nu nyacep mulubus kana liang bilik anu ngan salamar kapaksa metot samping kebat. Jam 6 isuk-isuk daman kagareuwahkeun ku nu ribut di luar. Uting jarerit pabaur jeung nu cacarita koko bobongan. Aya nu rawah riwih sagala blagebli gebelug nu lalumpatan nu tulung-tulungan aya oge nu kurting kecewis ku kulutus. Kabeh jelema kaluar ti imahna muru jalan gede nu disasarung wungkul nu buligir. Nini nu keur dikutang garo singsat bari rawah riwih nu keur dipacilingan nu rurusuhan cewok muru ka jalan gede nu keur mani ukur sagebrus tuluy di baju teu dianuk-anuk acan ngabaretek lumpat ka jalan gede. Nuker di dapur cul pasakan bing brit ka jalan mawa 1000 ka hariwang. Nuker ngilo barang rongsokan ke heula pagawean singkil ka jalan nu geus pinuh ku jalma-jalma urang dinya. Nuker ngeduk runtah belaan pacul dibalangkeun milu aub jeung riungan jalma nu leuwih ti heula datang ka dinya. Tukang baso, tukang es cendol, tukang mie ayam, tukang sate jeung tukang jamu gendong ngabring ka tempat nu geus dijaga ku keamanan. Daman buru-buru hudang rap make baju nu merenah torojol pamajikanna ti dapur hari weus. Kang, kumaha urang? Aya naon cenah? Kahuruan? Sanes bumi urang digusur. Hah? Kejlig ini panto teu sirikna ditembrak biur lumpat muruk kanu loba jalema kasampak di jalan gede. Jalma-jalma keur ting rariung bari pahibu teu puguh sora saheng. Ting corowok jeung ting jarerit daman seselenep hayang kaharep. Gok teh jeung patugas keamanan wungkul aya 10 naret ka belah kidul tina truk pasukan tibum keur tarurun rete kabeh wetan ka lapang poli keur ngajugrug bulldozer aya kana 5 ngajajar jeung kendaraan sejenna anu sok susuruduk. Jumlah jamreh kendaraan nu baradag tur serem teh aya kana 7. Supirna geus sayaga dina parantina kari nungguan komando. Jalma-jalma nu ting kowowong jeung ngalawan ka patugas dicerep tuluy dirangket harita keneh sawareh deui diantaikeun sina baris. Geuleuser mobil hartop hareupeun jelema reareg eureun panumpangna tarurun genepan. Salah saurang nyanyekel mikrofon bari ngadeuketan ka barisan jalma-jalma.
Saudara semua harus mengosongkan wilayah ini hari ini juga, karena akan digunakan untuk pembangunan pengelolaan air bersih. Bagi saudara semua, kami telah mengupayakan tempat gantinya, yaitu dengan memberangkatkan saudara-saudara ke daerah transmigrasi. Ger nu nyarita di Surakandaman terus ngawaskeun kanu keur nyekel mikrofon, nafsuna ngadadak ngentab breh deui kalakuan eta jalma tadi peuting malas jaketna oge anu keur ayeuna dipake tacan diganti. Daman terus seseledek bari meureupeun leungeunna. Meureupeun peureupeuna terus ngangsek beuki ka hareup sarenteng ka hareupeun RT bari ngaheumbatkeun peureupeuna. Jekuk Daman terus ngajajak RT nu geus ngajuraharoh ku peureupeuna. Karawak daman pada nyerek ku patugas pelentrang. Sirahna ditakol ku pepentung leng lieur samar-samar katempo Pak RT nguniang hudang peureupna buleud ngahiuk kana irung daman. Cekuk, jekuk cer getih kaluar tina irungna. Ibrahim, RT ngageroan komandan patugas. Uninga henteu kana beungeut ieu. Okna nuduhkeun beungeut daman ka komandan patugas anu disebut Ibrahim nalek-nalek daman. Tarangna kerung. Iya, saya ingat. Si Nagat hanya si urat kawat. Jawab Ibrahim. Iya, penjahat kelas kakap yang dulu buron teh, jawab RT nafsuna ngagidir keneh. Ringkus kana mobil keun. Parentah Ibrahim ke anak buahna. Daman diseret kana mobil hartop satengah dibalangkeun. Nyuk seruk kana kolong jok sirahna mimiti. Lungleng katurelengan. RT jongjon deui biantara disaksikeun ku lurah camat si Kebi jeung Pak Ageng sabada biantara kakara piriwit disada bulldozer. Disada kabehanana sorana ngagerung matak ender geleser maju lalaunan barisan jalma ukur bisa nenjo bari ting sariak ting sareblak ngarasakeun kaketir jeung kakeung. Ibrahim nyamperkeun Pak Ageng. Pak Ageng, patugas siap ngajagi dugi ka rengse. Abdi aya tugas kanggo ngarengsekeun bilatung sok amankeun kanu jauh. Temal Pak Ageng. Biur mobil hartop mangprung ninggalkeun kota.